Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajeng kendi ngalogat kitab Al-Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Wa dzakaro sareng nyarioskeun saha al-imamu Imam Haromain sab'a rakaatin kana ukuran 7 pirang-pirang rakaat. Fazada tuluy nambahan ieu imam rakaataini kana 2 rakaat. Qoblaha dina samemehna itu maghrib binaan karena ngadegkeun ala annahu kana sanyana kalakuan sareng tingkah eta yusanu disunatkeun naon rakaatani 2 rakaat. Qoblaha dina samemehna itu maghrib wa huwa sareng ari itu yusanu rakaatani eta ma perkara rojaha ngunggulkeun hu kana itu masaha an-Nawawi Imam Nawawi. Wal i'timadu sareng ari ngitung-ngitung pijami ima dina sakabehna perkara dzukiro anu dicaritakeun itu ma bi eta bil wasti kalawan tengah-tengah al mu'tadili anu mejehna itu wasti kadanya kitu yusanu rakaatani atlaqo ngaitlakeun hu kana itu kada saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i. Wakola sareng ngadawuh saha al-Qopalu Imam Qopaliyu tabaru diitung-itung pihaki kuli insanin dina hakna sakabehna manusia naon alwastu pertengahan min pa'li nafsihi tina migawe dirina itu kuli insan. Li annahum karena sanyana itu insan eta yakhtalipuna narima beda-beda itu insan fidalika dina itu paklu. Wa yumkinu sareng kongang naon hamlu kalamir wa yumkinu sareng kongang naon hamlu kalamir Rafi'i manteskeunana kalamna Imam Rafi'i ala dzalika kana itu paklu. Wayu tabaru sareng diitung-itung aidon deui naon qadaru akli luqomin ukuran ngadahar kana huapan yuksiru anu mecahkeun ieu jalma biha kana itu luqomin hiddatajui kana seukeutna lapar kama sapertikeun perkara pisar haeni anu tetep ieu Madinah sarah 2 waraudoti sareng kitab raudhah lakin sawwaba tetapi ngabenerkeun Imam Rafi'i pitankihi dina kitab At-Tankih wa ghairihi sareng lianti itu At-Tankih. I'tibaro sab'i kana ngitung-ngitung wareg 5 karena perkara pi sahihaini anu tetep itu Madinah kitab Bukhari Muslim. Ida kudima di mana-mana diasongkeun naon al-asa'u kadaharan sore-sore pabda'u mangka kudu ngamimitian aranjeun kabeh bihi kana itu asya qabla sholatil maghribi dina sameme salat maghrib. Wala taj'alu sareng ulah gagancangan aranjeun kabeh ala isaikum kana kadaharan sore aranjeun kabeh. Wahumila sareng dipanteskeun naon kalamuhu kalamna itu Imam Nawawi ala sab'i kana wareg asyar'i anu bangsa sara itu sab'i. Wahwa sareng ari itu sab'i syar'i eta aya kula kudu ngadahar ieu jalma luqomatin kana pirang-pirang huapan yukimna anu ngadeukeutkeun itu lukimat solbahu kana igana ieu jalma. Wal asya'u sareng ari lapad al asa pil hadisi dina hadis eta mahmulun dipanteskeun ala hada kana ieu sab'u syar'i aidon deui qala ngadawuh sahabat du salaf ula sapalihna ulama salaf atah sabuna nahanyang ka aranjeun kabeh hu kana itu asa akum kana kadaharan sore aranjeun kabeh al khobisa anu geuleuh innama kana pastina kabuktosan naon akaluhum daharna itu nas ngadaharna itu nas eta luqomatin pirang-pirang huapan. Tanbihun
Lau abaro lamun ngabahasakeun saha al musonnifu musonnif bituhri kana lapad atuhri badlal wudu'i halna jadi gaganti tina wudu lias mula karena supaya ngurung itu tuhri al gusla kana adus wa tayamuma sareng kana tayamum wa izalatal khobisi sareng kana ngilangkeun najis la kana mangka bukti itu tuhri eta aula leuwih utama wa abaro sareng ngabahasakeun saha jamaatun golongan ulama bilu besis siabi kana make baju badla sutril aurati halna jadi gaganti tina nutupan orat wastahsana sareng ngitung-ngitung hade hukana itu at-tuhri saha al-Isnawi Imam Isnawi litanawulihi karena supaya menangkeunana itu tuhri karena supaya ngarawatna itu tuhri at-ta'mima kana make sorban wa taqammuso sareng make gamis wal irtidaa sareng make solendang wa nahwaha sareng bangsana itu nu kabeh pa innahu mangkasanyana itu madkur eta mustahabun disunatkeun lis salati pikeun salat wayam tadu sareng manjang naon wayam tadu sareng panjang naon waktuha waktuna itu salat maghrib alal qaulil qadimi numutkeun qaul qadim hatta yagiba nepi ka surup naon as-sapaku mega al ahmaru anu beureum itu sapak. Qala ngadauh saha an-Nawawi Imam Nawawi kultu cekuring al qadimu ari qaul qadim eta adharu leuwih dohir. Qala ngadauh Imam Nawawi fil majmu'i dina kitab al majmu' bal huwa balik ta'ari itu qadim eta jadidun anu anyar aedon deui li anna Syafi'i karena sanyana li anna Syafi'i karena sanyana Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu eta allako ngagantungkeun itu Imam Syafi'i al qaula kana qaul bihi kana itu qadim pil imla'i dina kitab al imla wa huwa sareng ari itu kitab al imla eta min kutubil jadidati tetep tina pirang-pirang kitab anu anyar ala subutil hadisi netepan kana tetepna hadis pihi dina itu qadim wa qad sabata sareng nyata tetep pihi dina itu qadim naon ahadisun pirang-pirang hadis pi muslimin ti Imam Muslim minha eta tetep tina itu ahadis sapalihna itu ahadis waktul maghribi ari lapad waktul maghribi waktul maghribi ari waktu salat maghrib eta malam yagib salagi can surup naon as-sapaku mega wa amma hadisu salatu jibrila sareng anapun ari hadis nyatana lapad salatu jibrila ari salatna malaikat Jibril eta piyaumaini dina 2 poe pi waktin wahidatin dina waktu anu sahiji pamah mulun mangka eta dipanteskeun itu hadis ala waktil ikhtiari kana waktu ikhtiar kama sapertikeun perkara maro anu geus kaliwat itu mah wa aidon sareng deui ahadisu muslimin ari pirang-pirang hadisna Imam Muslim eta muqaddamatun anu diheulakeun alaihi kana manderikeunana itu hadisus sholatu Jibrila li annaha karana sanyana itu ahadis eta mutaakhiratun anu narima panderi bil Madinah tahalna tetep di Madinah wa huwa sareng ari itu ahadis eta mutaqaddimun anu narima ti heula bi Makkah tahalna tetep di Makkah wali annaha sareng karena sanyana itu ahadis eta aksaru leuwih loba ruwatan tina arah-arah rawina wa as-sahhu sareng leuwih sahih isnadan tina arah-arah sanadna minhu tina itu amma hadisus sholatu Jibril
wa ala hada sareng netepan kana ieu kaul ya tamidu ala kaulin lil maghribi eta tetepikeun salat maghrib salah satu auqatin ari tilu pirang-pirang waktu fadilatin tegesna waktu fadilah wahtiarin sareng waktu ikhtiar awalal wakti dina kawitan waktu wa waktu zawazin sareng waktu zawaz malam yagib salagi can surup non asapaku mega wa waktul isai sareng waktu salat isya liman pikeun jalma yajma'u anu ngajama yeman kana itu salat isya. Qala ngadauh saha al Isnawi Imam Isnawi naklan hal nanukil ani Turmudi ti Imam Turmudi wa waktu karohatin sareng waktu makruh wa huwa sareng ari itu waktu karohah eta takhiruha ngahirkeun itu salat maghrib an waktil jadidi jauh tina waktu anu anyar intaha paragat itu kaul Imam Isnawi. Wa maknahu sareng ari maknana itu kaul Imam Isnawi eta wadihun anu jelas muroatan karena ngaraksa lil kauli kana kaul bi khurujil wakti anu tetep kusabab kaluarna waktu walaha sareng kana itu salat maghrib aya deui walaha sareng eta tetep dina itu salat maghrib aya deui waktu daruratin ari waktu madarat wa waktu hurmatin sareng waktu haram wal isya'u wallahu a'lam bishawab.